dina kehidupan teh jeung di lembut aya imah tapi dicicingan ku saurang randa ngaranna Nyi Ratna jeung anak awewe geusna Marini teh kasohor ku sakuliah lembur sabab bagi hati daek tulungan sahabat sarta rajin damel. Neng, ayeuna mah bari nambut panik deui. Pasenang di berarti kota teh kudu ngecapek sih. Ayeuna neng bersih heula babasina. Tuluy ngabatusan emak nya mana. Wah, mana? Abi be babasina heula. Terus naon deui. Iya, Bu. Dileutik teh cicing mau ningali kirinan, da mau kirinan. Hiji penting aya urusan di kantor datang kamu. Mawa beca ieu sabulan deui teh bakal aya pesta rahayat di alun-alun karaton. Pikeun hargaan hasil panen jeung dinan rahayat. Nah, abi teh huyuh teuing abi teh tegar biasa. Abi biasa wae. Anak geulis teh sanes tina hiasan luar. Tapi tiba-tiba aja. Sanajan urang teu boga emas, namun hati urang pesut. Jalma teh bakal ningali kaendahan eta. Mun mah abi teh huyuh tapi istimewa. Dina bengi samemeh pesta, Marini neuteuk ka langit anu pinuh ku bentang. Angin nyayeuh, hawa teh isih lemes. Jeung suara jangkrik anu berat dari oh, bintang. Karena abi sangkan jasa ningali geulis. Sakumaha ceuncan di langit. Ngadadak aya hiji bentang anu cangna leuwih juru sejen. Rak-rak leleunan ti langit ngahiji jadi cucuk emas tiap batu anu ngeukur. Sora hawa tapi teu jelas gimana asalna. Nyai tong salempang kahayang nyai ku eyang di cemponan. Dina cucuk lung eta tos ditapekeun bentang anu dicita-cita teh. Urang pake ngakomat ulah dipake sombong. Asa aing panggeulisnana, asa aing uyah kidul. Tapi sampai kemarin ninggalkeun cucuk lu eta teh tergurilap di leungeunna. Isukna Marini make cucuk lu eta. Gookna digelung rapi, dihias ku emas jeung batu anu murug-mugyar siga dina peuting jemput. Nalika sumping ka alun-alun, jalma-jalma ngareret bari mundur. Yeuh. Si Marini, ayeuna siga pangkat. Ih, punya eta cucuk lu teh caang pisan. Sewa. Lima yakinnya Marini mimpi ngerasa hati nangis deh. Leres apa? Ieu mah teu kuring nu boga. Hal aya leuwih geulis ti kuring ayeuna. Tapi sakadepan rasa sombong eta muncul. Ngadadak ceceklang nanti langit siga hasil. Marini balik ayeuna. Balik. Naon anu kajantenan teh? Tadi isuk meningkat cileungeunna. Ayeuna mah siga nu kalingan dunya. Di kalingan cucuk lu eta. Sareng langit teh ingetan abi mah sombong. Tapi abi teu ngaragukeun. Ieu sareng salah abi. Eta teh sanjara anu mahal pisan. Kaendahan fisik, isa leungit
Jasa kabagikeun kabagdaan teman-teman. Jalma-jalma di lembur teh nyebut yeun jujukluk eta sabenerna bentang cika-cika anu ngan bakal ngasihan kagerisan ka jalma anu kumaha jangan sombong. Dugi kayeuna eta bentang teh masih caang di langit. Sakitu we dongeng